Anjing. Naon sia kadi teh ngajak godin ka aing teh. Sekalian tuh tongkrong ke patut ku batu. Aing dia tuh menang milik anjing maksin. Aing minta antar dicukur ka maneh. Anjing menang milik maksin. Wah aing jeung modal ieu usaha. Naon? Antar dicukur. Teh kadenge aing. Naon? Antar dicukur anjing aing. Antar dicukur. Oh, dicukur ya. Lain ngomong atuh tadi. Ceuli teh sia marbing. Tadi cukurnya hayu lah aing. Kalian aing eta meuli kolak anjing. Meuli kado. Kolak kado. Naon? Naon? Meuli kado. Ah, teh kadenge aing meuli naon? Naon bisa beli kado anjing. Wah, kado. Ayo kado mah ka mana-mana ge aing meuli kado mah siap anjing rek ka Libanon ge. Ruksak anjing. Beli wae kalian aing eta kabang nyokot duitna. Ka mana? Kabang nyokot duitna. Ka Jongol. Anjing ngeri. Kadenge ka mana emang? Nyokot duitna kabang. Tah, Ya, kabang mah aing mah siap kabang motona naon ge apa. Set. Tapi kabang lah. Nyai mah kitu mah. Kumaha ayu anjing ini teh. Hayu lah. Orang aing mah gas aya mah ka mana-mana gaskeun. Tuh goblok lah. Lila anjing mun si bali cukur padahal mah dicukur naon da saya mah jadi lagi bakal kitu deui. Mantuk. Anjing si Jack goblok aing pada tinggalkeun kieu. Mana teh buka anjing. Anjing Marco Jack goblok bisa ini. Gogo anjing mana lo baju. Juri gimana yakin aing. Genah kieu hirup Anjing genah galau. Sorry aslinya Aing lempang tadi. ku dan mana lila atuh dicukurna bakal anggar jadi kitu. Aing mana duit aing? Tuh di tukang Di mana sih? itu harus jadi tai. Anjing. Ini mau output kieu ka aing aja mah sibuk. Ieu mah aing we. Jack, keron sia. Kecicing we. Itu cek si Mang Dosen ka dieu cenah ngojek panganterkeun karyawana itu bulu kelek hendak dicukur anjing. Oh, kieu we. Awewe sia wah. Baheno anjing bawa lagi 24 poa mah sia. Wah, bener Asli. bener ya. Aing mah tuh kena aing alem-alem kieu mah nya ngojek hangat. Heeh, jeung atuh ku aing teh Cing heula. Oteng heula Jack. Aduh nyeta mana mah uteugna ngambulak we kana piduiteun Mana dek menang susu hari aing teu kabagian uduh acan goblok bro. Kadegeuna gocap. Mana dibayar ke 300.000 cenah. Siap ku aing teh mah di mana cenah? Tuh itu disasak teh ngana. Siap oke. Bahan Jack. Gua sekarang. naon kitu? Iya make helm anjing demi keselamatan penumpang. Pakai helm bisa kada umat mau tali ya. Mau tali Soalnya di si sok sare dibengkes nih. sok ngelegeday. Siap. No. Mau aing dek kasih ka itunya. Siap ger. Dosen penumpang teh. Dosen naon Aisyah? Aduh, istilah anak muda duda senior. Mana lah penumpang teh? Dikeun ongkosna. Sabok aing penumpang jeung mana mobilnya kalah malah odong-odong kieu Aisyah. Nah, sabaraha urang kudu mawa mobil. Sabaraha urang sia, sabaraha ekor meureun sia teh jagung. Nah, make jeung nyebut sabaraha ekor omong cek si Ibal rek mawa istri cenah. Kudu masetna istri bikang sia tengkurak. Pancek si Iqbal ge kita mawa istri cenah tingali aing ieu helm geus ngadiakeun supaya si Neng teu kecelakaan. Jaket geus dibawa supaya si Neng teu katirisan. Tingali tali rapi age bisa si Neng bobo na motor. Wah abi dicangcang kana tonggong. Si Neng sia mah lain si Neng tuh munding aing bubuk hek tuntun matak oge
ngagubug mobil lain ngagubug odong-odong sia mah. Muning anjing iya masih Iqbal berarti nipu ka aing. Aduh baju geus ucul gocap geus naon aing. Berarti mah ngampura berarti orang salah. Sebenarnya da urang lain tukang ojek sebenarnya urang teh pilot. Tuh kali rapian lagi gubug pakai nyangcang gitu. Ah anjing si Iqbal. Kamu aing aing kamu ah kamu itu ah. Bukan sekolah aja ah aing ribut.